Pertanyaan anak kumaha? Kela mobil teh da karek mobil ke terminal. Anjir tahu sing panjang-panjang tuh nya. Karek nepi ka terminal. Supir ngarempah. Pertanyaan anak naon? Pertanyaan anak saha ngaran supirna? Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Maju. Tarucing tiwing. Sok sia. Tarucing babari ngajawabna tapi perlu pemikiran anu cerdas. Naon sia tarucing? Tarucing matematika. Ya, matematika mah jauh ti tambah kurang jeung bagi. Eta oge. Tambah kurang jeung bagi ngan eta lebah babagi. Sok rada murang kadek. Itu. Sok reng tarucing naon? Tarucing matematika. Siap. Tilu jeung hiji sabriji. Ah. Tilu jeung hiji. Dewe teh sok sanajan jelema teh sakola apa tilu jeung hiji teh opat. Jadi Opat. digebuk wae beresna teh sia. Tilu jeung hiji mah opat. Tilu jeung hiji opat rek. Rumus di mana-mana oke persetujuan secara internasional tilu jeung hiji teh opat. Salah. Gebuk kela Sia. Tong sangeunana wae sia. pertanggungjawabkeun sia salah lebah mana? Gebuk heula, jawab heula sia salahna lebah mana? Sabab tilu jeung hiji mah opat, lain salah. Lebah mana salahna? Aya tilu jeung hiji sabriji? Tilu jeung hiji teh kosong. Nah, asa make kosong? Diiem ku adi beuteung kabehanana. Maksud sia kumaha? Sok sia tilu jeung hiji sabriji. Opat terus diiem ku adi beuteung kabeh. Lamun teu dipikeun kumaha lamun lanceukna mah? Tilu jeung hiji opat diaji jeung ku adi beuteung kabeh. Diinjem ku si ciming. Tilu jeung hiji teh opat diinjem ku adi beuteung kabeh heuh beak tadi mah. Mata gawe kapok sia. Eta adi beuteung sia atuh da mah jeung aya sagala rupa. Genep ditambah opat sabriji. Genep ditambah opat tilu. Nah, diinjem ku adi beuteung 7. Sok sia. Genep jeung opat tilu sabab diinjem ku adi beuteung 7. Adi beuteung nepi ka garuk sakit. Genep jeung opat, Genep jeung opat teh hiji. nah hiji Diinjem ku indung terek salapan. salah. Gebuk es. Naon heula sia alasanana make jeung salah sajeng deuk ngagebung. Genep jeung opat. Tilu diinjem ku adi beuteung 7. Aing tadi di Lur Agung panggil jeung adi beuteung sia. Terus Nu 7 geus dipulangkeun. jadi kumaha? Jadi genep jeung opat teh 10 sabab adi beuteung sia geus mulangkeun. Bulan terakhir anjing salah. Genep jeung opat. Hiji. Sabab genep jeung opat
10 diinyum ku indung tere salapan. Aing panggih jeung indung Teresia. Urang Cibaruka ini nyaho. Terus Geus mikeun ka aing ka indung Teresia teh. terus Geus mikeun. nginyeumna lain salapan tapi indung terena nginyeumna 2. Jadi genep jeung 4 teh 8. Ulah terang kitu ansing kita. Astagfirullahaladzim. Bisa gemep diteruskeun ka kaleuting ajeung si Gareng. Sia malin hayang tahu cing hayang ngagebugan lanceuk nya. Lawan oke. Memang si Gareng unggul nu boga tatarucingan. Sasnya. Tatarucingan naon sia teh budak leutik magreg. Ngamai beujeut. Lain. Aki-aki ragrag surak. Lain. Aki-aki ragrag surat mah aki-aki gelok. Nah, Patur mah nyeri gimana surat. Geus mati rasa aki-aki. Tatarucingan perhitungan gini. sasnya. Oh. Apal maneh bus. Nyapa? Bus. Bus jurusan Cirebon Bandung. Bus? Jurusan Cirebon Bandung. Terus? Eta bus eusi teh eusi penumpang teh aya 52. Bus teh si penumpangna 52. Konekturna 2. Bana genep. Tukang opat hareup 2. Nya kan ban di rumah beca sih teh. Sising sia ieu. Tatarusingan. Oh, 52. terus Jarak di Cirebon ka Bandung teh nyaeta 120 km. jarak di Bandung ke Cirebon teh 120 km. Ditempuh ku waktu 4 jam. Anjing 30 km saja mainnya. 30 km. Hela ieu bus teh tatarusingan teh karek ngabahas bus. Bus teh unit di Cirebon teh kosong. Oh, kosong. Baik dihitung kosong. Ini titik terminal Cirebon. Tuluy bus teh 2 klieu. Mainnya anjing bus 2 klieu. Supirna masih aing teh. Cek supir. Penumpang eueuh sedengkeun dunungan teh nyaho kurang setoran. Ya Allah, ya Rabbi. Keclak teh Cipanon supir. Ras inget karena katungaraan dirina. Bus anjing kela. Aing menyeritakeun supir. Terus kata pengantarna ini. Nepi we bus teh ka Palimanan ngetem. Terus Di Palimanan teh naik di bus kosong teh 2 penumpang. Dua. Biur deui, rek deui supir teh dipenjalin aya nu naik 2. opat. Mengapa mau aing penumpang karek opat. Di Majalengka turun deui 2. Dua. Eta kumaha? Teu tulus nu 2 mah. Naik busna teh. Dua. Cicing deui di Majalengka. Majalengka naik we 32. Anjir loba teuing. Anu seserahan tinggalun. Ya di kana bus we, di seserahan teh ka Sumedang. Anjir 32. Jeung nu di Palimanan 2 jadi 34. Di Nyalinung Nyimpang heula henteu. di Nyalinung teh nu 32 jelema rek seserahan teh
turun kabeh. Nah, Si horeng seserahan teh ka Semarang. sabar. Lain Sumedang. Atuh tinggal dua deui anjir. Dua deui. Ini teh supir bus teh kukurutus goblok di sini. Cing balik we, cenah teu salah mah ka Semarang mah sudah kalah ka Sumedang. Eureun di Cimalaka naik opat. Kenap. Naik deui ka terminal Ciakar, naik deui 3. Salapan. Biur bus tarik di jalan aya nu megat. Ku supir ditubruk. Da lain nu dek penumpang. Eta budak megat bus di baruga duit. Salapan anjir, mau ganggu aing salapan. Ini teh ngaliwatan Cerdas Pangeran, ngaliwatan si leunyi eueuh nu naik. Nepi poe ka Cicaheum. Salapan. Pertanyaanna kumaha? Kela mobil teh da karek mobil ke terminal. Anjir tahu sing panjang tuh nya. Karek mobil ke terminal. Supir ngarempah. Pertanyaanna naon? Pertanyaanna saha ngaran supirna? Anjing. Kapina-pina teh anjing. Tahan. Siapa ngajak lu anjing? Ulah emosi tak kene atuh udah ngomongkeun palimanan, ngomongkeun supirna sedih ningali kahirupan terus anu seserahan teh tulus anjing anu tanyakeun ngaran supirna anjing teh nyaho aing hiji. Karena gak tatarucingan. Saha ngaran supirna rek? Waduh, aing teh nyaho ngaran supirna. Digebuk kuduaan sih. Naik teh naik rek. Aing dekat Cibingbin heula sih. Dekat Cibingbin we ya. Sia dek naon ka Cibingbin sia. ngaranna Asep Saipudin. Naonna Supir bus. Asep Saipudin geus mawat. Oping Sutisna. Naon kamari? Andi Hui. Geus pindah kana truk. Heri. Mah ayeuna teh jadi supir Bargas. Aduh, salahnya ngaran supirnya. Gebuk sih bari. Dadang. Apa dadang? Naon? Setruk. Naon? Setruk. Gebuk. Ya anjir lo pakai ini ngaran jelema. Sok ini sebutan. Baik. Aduh, aing Oh ya. Maman. baik. Aduh, kumaha ya wayah rek. Bener-bener teuing sia. Saha ngaran supirna? Halo, Halo. ngaran supirna teh Umen. Salakina si Salakina si Karsina. Umin teh. Urang bau. Waduh, Terus kumaha? dia itu gua ini. Bener-bener teuing. Di Panglawan pun bulan Jurna euy.
Sini mah balik kayaknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.